urunan tedae gawe ngedul maido bebeki gilir ngariung mah dibawa anak dalapan. Datang tah Assalamualaikum cik RT. Waalaikumsalam. Iya RT naon muludan sabaraha 100.000 tah panyakit kieu ya. Nu pertama panyakit coba ngomong ari batur enggeus encan. Nah hiji tah panyakit eta cik RT enggeus aing mah teu percaya. Dua tah geus teu percaya ka RT mana bukuna tilu naikeun buku tah bukuna gara duluan cik RT henek meureun. Nah di duluan kumaha tetep setengah jam nangtung BRT cangkul teh bari nginum-nginum acan nek mau cik RT tenang bae pas kabeneran kadeuleu dina buku teh jelema sugih nu mere 10.000 pan aya bae tapi omongeun eta curug jelema miskin meuni lempeng kana irung RT naon cik RT kaget aing mah teu ngarti ieu ka si ieu imah mah 2 tingkat mobil 4 motor loba lihat sawah ngayapak tapi kunaon mere buludan 10.000 aing mah teu ngarti teu nyaho aing cik RT ngilieur aya 3 kali biasa stres urusan cik RT. Oke jangan ada dosa di antara kita, ini soal perasaan guys. Iya di kamera iya nu ngabiakeun doang ieu pemasukan eueuh tah saya kamera saya Reki mudah-mudahan si panjang umur batur geus paraya hirup bae sorangan ge paling ge bangkong beri kameraan kumanehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa وعلى آله أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الذكرى أما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وقال نبينا محمد Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasy syahidin. Walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para pinsupuh hapunten sadayana para kesepuhan abah ditataan nami satu persatu namina mudah-mudahan tengirangan rasa ta'dim rasa hormat abdi kasadayana urang doakeun mudah-mudahan sepuh-sepuh urang guru urang para kiai para ulama bil khusus nu hadir ayeuna mudah-mudahan ku Allah sing diparanjangkeun yuswatur barokah aparat pejabat pemerintah atasan bawahan bil khusus Bapak Lurah manawi hadir aya lurahna aya urang doakeun bae sanajan bari jeung teu hadir ieu lurah mudah-mudahan sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa amin.
istimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Orang tuakeun mudah-mudahan ieu masyarakat sakampung Barengkok Hilir, ibu-ibuna, bapak-bapana, pemuda-pemudina anu antusias demi memeriahkan hari lahirna baginda Nabi besar Muhammad. Cek paribahasa aya nu berkorban ku hartana, aya nu berkorban ku tanagana, aya nu berkorban ku pamikirana, bahkan aya nu teu mikir-mikir acan rek muludan aya. Belah mana imahna? Ngeun kilang kitu ge doakeun bae ya Allah, mudah-mudahan ieu khususna masyarakat panitia sakampung Barengkok Hilir ku Allah mudah-mudahan sing dihampura dosa, amin. Segenap lapisan para jamaah, ibu bapak santriwan santriawati rahimakumullah, bil khusus muqasimul auqat penata waktu pemindah acara dalam kesempatan yang berbahagia ini, urang doakeun mudah-mudahan ieu protokol ku Allah sing ditambah-tambah kabarokahan ilmuna, amin. Langkung tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam habibana al-karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan di aku umatku Kangjeng Rasul, amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Terus ya terus. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bil khusus ka para kasepuhan, ka para ulama dongkapna ka ieu tempat teh lain niat magahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Cek paribahasa sarua kula geh beuki kana barang haram, beuki kana barang makruh, kula geh jelema ieu neuluju bikang mah molotot. Mantakan sawang sulan deui abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana kira-kira ngahampura. Sebab kunaon kitu para hadirin ngaran letah ieu eueuh tulangan. Ulah ngomong-ngomong kula budak kamari sore sekelas mubalik gondang ulama sepuh ngaran jelema mah teu luput tina salah jeung poho, bener. Jeung insyaallah abdi mah netral, resep moal mangmenangkeun kiai teuing, moal ngagorengkeun aparat. Bener-benerkeun salah-salahkeun. Adapun di jajalaneun rek oknum kiai tah oknum aparat ari salah mah dijejeg sakalian. Siap kajejeg ieu. Salah ngondangan lah sabodo tadi keneh kenal henteu tadi nageh balik lajuna mah. Sebab posisi nu ngomong mah atawa nisbah kolot magahan ka anak, guru magahan ka murid lir ibarat alkohol. Di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan, ulah loba-loba satetes beh maka karasa peurih sebab aya panyakitan. Tapi sabalikna di mana alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan maka moal karasa peurih saeutik-eutik acan sebab eueuh panyakitan. Tah ieu ge cirikeun bisi aya jelema oknum kiai tah oknum aparat balik ti heula panyakitan tah jelema. Terus ya terus. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kunaon ieu kudu aya muludan sakieu usim pailana. Kunaon tiap bulan mulud datang bulan Rabiul Awal kudu ngagungkeun hari lahirna Nabi, kudu ngamulyakeun hari lahirna baginda Nabi. Kunaon? Hiji jawabanana memang Rasul mah geus mulya jeung geus agung sakitu. Geus gara-gara bereskeun babagina jari weuy. Sabenerna mah ari kula mah sabodo budak leutik ieu tadinya bisi ngondang ulama sepuh bari galak.
eta penyakitna hiji babagi, kadua ngobrol sakitu eta. Kunaon urang kudu ngagungkeun Rasul, kunaon kudu ngamulyakeun Rasul, di mana datang bulan Maulid kudu ngagungkeun Rasul. Hiji jawabanana, Rasul mah memang geus agung jeung geus mulya. Saha nu ngamulyakeunana lain orang barengkok hilir, lain budak jalupang, lain orang ciruji, akan tetapi nu ngamulyakeun Rasul mah Allah Subhanahu. Andaikan orang barengkok hilir, budak ciruji, budak jalupang tengayakeun maulidan dan memperingati hari lahirna baginda Rasul, maka moal luntur satai kuku-kuku acan kamuliaan jeung keagungan Rasul mah. Sebab muliana Rasul mah beda jeung urang. Urang mah muliana ku pangkat jabatan, urang mah muliana ku harta, urang mah muliana ku dunia, urang mah muliana ku ilmu. Rasul mah nu ngamulyakeun langsung Allah Subhanahu. Nu mantak wajar, sebab kunaon? Andaikan teu didamel Rasul ku Allah, maka moal aya alam raya bumi jeung pangisina. Wajar budak cina barengkok hilir leuwih ti kieu ge ngayakeun muludan, kuduna mah unggal bulan jeung unggal poe panguntung ka kiai. Cocok. Terus ya terus. 3 menit deui. Naon tujuan Rasul diutus ka muka bumi? Sampaikeun ka ayeuna naon tujuan Rasul? Cek Rasul dina dawuhanana, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Pastina Rasul diutus kamu ka bumi teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Sebab jalma boga akhlak mah salamat. Najan jalma na bodoh, jalma na ceuk bari bahasa ololeho, tapi aya akhlakan dihargaan ku batur. Nu mantak Rasul nu diprioritaskeun teh urusan akhlak teu saeutik di zaman kuari. Loba jalma pinter, loba nu bisa ngaji, akibat goreng akhlak menang ti gagah ngaji teu bisa ngaji diri. Bener. Geus ka ulah dikeprokan lain manuk puyuh kula mah. Doakeun mudah-mudahan di masyarakat sakeprokan ngajadikeun rahmat Allah, amin. Atuh keprok bae kadang budak TK. Sebab nu pinter jeung nu gagah secara hakiki mah lain nu bisa ngaji, lain nu mantek merelek, lain nu nahu pake kekemu, lain balagoh pake kukunya, lain nu luhur pangkat jabatan, lain nu dunia na loba. Nu pinter jeung nu gagah secara hakiki, nu bisa nahan hawa nafsuna, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Mantak ngomong ge betul, ngaranna salah mah mau diomongkeun. Dah galak amat cenah leutik-leutik. Hei di paraban kamarang ieu Kak. Ieu Indonesia pan teu butuh jalma pinter, loba teuing jalma pinter, minteran. Iya awak kula be awak kula, boh teu dikiaikeun ku batur. Boh atuh jengkel. Pan eta penyakit hate. Bener. Tesa ulah ngomongkeun batur, kula pernah ngariung. Babagi besek pinggir nama kula, kiai dibere besek beureum, ari bagian kula besek hidung. Eta hate nyelekit ka. Atuh dibikin mah kejo-kejo keneh bae eusina. Ari tah mah lamun hayang plastik mending mawa ti imah. Ieu penyakit hate ya. Ieu teu dikiaikeun ku batur bebo, eta hate luar biasa. Padahal mah teu gagah teu naon, disebut tukang caramah ge, lamun unu hadir mah atuh nu edan ngaranna. Bener? Ih ngapa bener awak? Misalkan kula datang ka dieu, caramah, susah, be aya panggung, aya mic. Atau MC-an di nyokot sorangan. Caramah, tunjuk ka dieu, tunjuk ka ditu. Ih, paling gecek RT dak. Eta kiai ti mana? Geus kebalkieun ajeuna. Berarti stres. Berarti gagah ge disebut penceramah, lamun aya nu ngadengekeun berarti kula butuh kana jasa masyarakat, bener? Hirup mah ulah adigung gede holo,
andai prak gede tak tak dijin hulu dijin tak ulah gede hulu hirup maka bisi teu moot peci. Benar? Atau gula betul sebut tukang cara mah buat jengkel misalkan daun jadi sebut kiai ge kiai sesapi hari 5 bulan doang atau bulan mulut karang disebut kiai jadi imam oh nyebut kiai demi Allah be Allah atau dan kolot langsung nyebut kiai moal atau indung gula munita dahar mangga kiai tuang atau moal adi di materi ku MC al mukarram wal muaddam al alim al alamah almarhum kayak kabejana hari itu terus jelema apong mah terus baik mah lain kula kaget ini jelema loba bating jelema lain ya loba amat mantakan jalma mah hirup di dunia ulah boga omongan koski aing mah geus teu butuh batur kudu sorangan teh hirup aing mah moal endah urang hirup ge tina rahim kolot batur kuari butuh ke batur paeh ge ku batur mantakan bisi aya jelema hirup hayang sorangan bae paehna ulah dikuburkeun tah ngagorolong bae sorangan ulah boga rasa pan aing mah kiai ulah boga rasa aing mah pajabat aing mah jalma sugih pan aing mah jawara ulah loba asa-asa hirup baka asa aing kiai asa aing jawara asa aing jalma sugih asa aing ieu itu moal ngaradig hirup di asaan bae irahnya tuna benar karena konsep hirup di dunia mah simbiosis mutualisme ngerti atau keciri banget ngerti mah simbiosis mutualisme tak kurupuk di kecapan saling membutuhkan antara satu sama lain ulah boga aing rasa aing mah boga ilmu kudu dihargaan bae teh endah pan kakak disebut jalma pinter ge aya jalma bodoh benar kudu nganuhunkeun ka jalma bodoh lamun pinter kabeh reksa anu dipagahan tunggul awi nu kakak jalma bodoh atuh komo deui dasar bodoh ngalunjak waraheun hirup jalma bodoh butuh kanu pinter hirup mah ulah boga aing rasa aing mah pan jalma boga ilmu punten simbiosis mutualisme nu pinter butuh nu bodoh butuh nu pinter pajabat butuh rakyat butuh pajabat nu sugih butuh nu miskin ge butuh nu sugih doang kieu telep panitia soal nu nelponan bae di mana kiai di mana doang sieun bae atuh kurang sarua butuh ada atuh tenang bae sih guys ya hampir apa pamuda imah aduh aing dong noedan leupas di deulekeun kabehan ya mantakan jalma mah ulah boga aing rasa aing mah kiai moal endah Allah mere ilmu ka kiai teu dibikeun sakabehna hanya pandangan urang gagah amat da kiai bisa ieu tetep jalma mah konsepna aya kalebihan aya kakurangan bener mantakan loba jalma nu pinter ngaji cilaka akibat daun teu bisa ngaji diri nurutkeun hawa nafsuna bener sakumaha gagahna barsiso katerangana mus coba kiai ngenerangkeun bahwa barsiso gagah santrina ge ribuan bisa hiber dina cai nurutkeun hawa nafsuna apalah arti ilmu tinggal ilmu fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsi di mana letak keilmuan seorang kiai anu nurutkeun hawa nafsuna di mana mantakan coba Allah dina dawuhanana dina Al-Qur'an dijelaskeun wa ma utitum minal ilmi illa qalila ngeunaheun mana jeung kori tadi jujur teuing ka kama kagok sombong ngeunaheun kori atuh lagi kori baheula dusun mantakan doakeun eta kori tadi suarana mudah-mudahan sing panjang umur amin cuk ulang ada beung soang meureun ada gu panjang amat napasna mantakan cekolot ceng hirup mah cenah dikobong mah selagi aya bakat mah cokot bae ilmuna naon ge ke di imah di sairan kapake eta
Ikulah pikiran kos kieu eueuh naudzubillah lamun bahasa fanatik mah sempat fanatik kana ngomong kieu ngan ulah bahaya fanatik teh sok dibalikeun fakta ku Allah. Abi gaduh riwayat baheula patahadusan bini am dididik ku kolot ti umur 5 tahun papanggungan 2005 kuari kula 23 tahun karake tah pasti ngomong dak boros amat tah beungeut hayu gerah eta kapanggih nu kumaha luar biasa didikul kapanggih ieu proses hayang kieu horeng mah tadi teh tina ngarasakeun kapaitan hese nak ngomong hiji waktu pernah diondang kanu nikahan jalma teu boga luar biasa kanyahoan oknum kiai anu mandang li ajli amplopihim wa pulsihim na tidinya teu datang nu datang kula jeung kolot eta keur belajar kori keneh belajar ceuk kolot irah mulaina urang panganten besan geus datang eta kula dituntun MC ku kolot ngeun teu mewek doang MC kula kori atuh kula deui untuk kori yang selanjutnya saya panggilkan kepada saya tidinya sambutan penerimaan kolot nu ngawinkeun kolot ngadoa kolot atuh teh borongan beta mah Allah karim tidinya saeutik mantakan ceuk kolot ceng di mamana ge sairan bae ke nu ngeunah kakara cocokna kana kori terus ke cocok kana ieu terus ke ari teh cocok malu cocokeun lain cocokan mah mantakan doakeun anak-anak urang nu baroga anak nu masantren nu di ieu sing barisa ngaji amin hayang ibu anak babari teu ngatik masantrenkeun eta kori tadi suarana gede leutik korek mikna dideukeun dijauhkeun atuh aya ilmuwan dusun kabeh ge likulli syai'in alamah al alamah la tudaku abadan setiap perkara aya cirina bener eta ge bengek pan gagah leutik gede korek mikna jauhkeun deuketkeun atuh lagi bisa buktikeun ulah ieu buktikeun oke jangan ada dosa di antara kita ini soal perasaan guys di kamera iya nu ngabiakeun doang ieu pemasukan Allah tah saya kamera saya reki mudah-mudahan si panjang umur batur geus paraya hirup bae sorangan ge paling ge bangkong beri kameraan ku manehna mantangan kita bebeja mun ngupload bebeja kan ngomong mah tadi teh ka mana lo sih ya aja dipotongan ku batur di penjara bae urusana ulah bisa kori satik-satik mah buktikan oke nungguin ya qala ya Musa atot geuning ya moal diteruskeun bisi ngundang kori cak Allah dina dawuhanana wa ma utitum minal ilmi illa qalila Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabehna jalma mah boga kalebihan kakurangan kurang di urang lebih di batur batur lebih kurang di urang sarua bae berarti benar dibagi ku Allah aya kiai ieu bisa fikih teu bisa tafsir anu pinter tafsir fikih biasa bae anu gagah mantek merelek nahu pake kekemu tapi misalkan pemakaianna biasa bae anu kitu anu pinter ceramah ka mana kebijak tapi ngaji mah teu bisaeun ku lagi mau bisa ngaji mah keheulanan anu bisa ngaji gagah angkat jempol ngajina pan 12 pan beak tapi sambutan ge mogok iya atuh ulah dihinakeun nu mamana ge bagianan aya jalma mah boga kelebihan kelemahan bener butuh ieu asupkeun butuh ieu saling hargaan supaya ilmu barokah ulah saling pojokeun ieu mah sombong dak ulah ngaji ka situ ieu santren ge diteluhan gua di umur santren teu bisa ngaji kayak ieu tah mah kaing mondok mah 12 pan kitu karak 12 pan RT mah 15 papan peuteuy geura ge jalma mah boga kelebihan kalemahan mantakan kudu saling hargaan contoh di Wanasalam luar biasa kiaina saling ngahiji ngan loba oknum kiai sok loba teu saling hargaan oknum kiai kolot harap hayang sorangan bae doang aing dek panjang umur bae oknum kiai ngora sok loba aing rakan luhur tengah hargaan kolot
panyakitna nu mantak ilmu lain ku teu garagah ngajina masantren mah biak mana teu saling hargaan teu saling minta doana akibat teu saling hargaan ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah ilmu leutik moal barokah mantakan katelak mah moal kutulang hiu atuh kulau kasin atuh teu bisa pikir mah orang bisa guru teu bisa tafsir bisa guru tapi masyarakat mah nyeungseurikeun walama mogok hadorot mogok ngimaman mogok akibat non lain ku teu bisa teu biasa akhirnya teu bisa loba oknum nu harak kiai punten abdi mah teu nyalahkeun kiai di dieu naudzubillah ieu mah oknumna satu makan nangka semua kana getahnya peuteui ge moal ancur ku hileud jengkol ge moal ancur ku hileud peuteui imah hampura bah hewana mah di ditu ngan teu wani mamarahan di dieu loba nu harak tuh imam kudu kumanehna bae ulah ku batur teu saeutik eta atuh pihewaeuna mah magrib teu datang lampat keur ngising keneh meureun batur masyarakat geus nungguan makmum pan eta beak waktu kitu bae ge neuk asup pan kiai ngora karena pamimbaran karek ngalengkah kieu datang maneh tiburi atuh mundur deui batur sieuneun la ilaha illallah panyakit imam kudu kumanehna hadarat manehna bae ulah ku batur mikeh dibawa balik di kantongan penyakit hati eta oknumna oknum kiai ngora ge teu saeutik hanggera kaluhur meluap tengah hargaan kolot teu saeutik aya ngariung teu dibijaan kolot geus seubeuh baheula eta mah cenah punten bah loba kajadian kuari akibat gagah ngajina oknum kiai ngora nu kolot sok aya salahna pengajian desa ditu tunjuk di umum asa aing bener niatna ngendahkeun lain ngendahkeun oh adaban ari neuk ngendahkeun mah ulah di dinya terus ya terus geraban balik mah urang coba terus eta contoh penyakit hate nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu eta ilmu agama ilmu umum pun sama aya nu ngajar sakola matematikana gagah Inggrisna biasa bae aya nu Inggrisna gagah IPA IPS biasa bae Allah mere ilmu teh teu dibikeun sakabehna nu boga jabatan sarua ulah sombong asa aing boga jabatan mantakan resep lamun ngaji aya pajabat aya kiai moal saling gorengkeun bejakeun bae maka pajabat ulah kasinggung mun kasinggung penyakitan berarti nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan boh kana leutik ngaleutik kanu gede tengah hargaan asa aing ngeunah bae dak aing mah pokona geus teu butuh rakyat ku ari mah pan kitu ngomongna ngomong naon teu butuh rakyat urang dipilih ge sakieu ku rakyat bener rakyat ge ulah ngalunjak ka pajabat ajuna mana bener bener ya atuh sagala kudu ku pajabat bae dong teu boga anak talurah pajabat ulah bolon deui aya nu oknum pajabat bolon atuh ari dulurna mah kupedah teu milih digorengkeun jalana sumbanganna teu dibere ari nu milih mah baguskeun jalana sumbanganna dimulia-muliakeun ngaranna pajabat oknum pajabat bolon gitu nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan mah titipan ti Allah tetep nu ngajabat camat bae moal jeung lurahna bener nu ngajabat RT bae moal dibikeun jeung lurahna Allah mere jabatan teu dibikeun sakabehna moal aya nya RT nya lurah kumaha manggilna teh lur moal aya bener geura ge ulah sombong paling jago ngajabat genep tahun beres genep tahun jadi rakyat deui bae bener mantakan punten awas usim politik kedeung dia ulah beunang dibeli kaslan kesenangan orang jeung kamiskinan orang ku 50.000 genep tahun ka hareup pikir ku otak sehat nah ade ieu loba ku pedah tadi tia pasea dulur jeung dulur beda pamilihan nu nyalona ge geus anggeusan geus bageuran ari dulur jeung dulur sok pasea baroloon bahkan loba oknum kiai ge pasea gara-gara pemilihan nu ieu beureum nu ieu kuning eleh nu beureum mundungan masjid ban Allahu akbar penyakit hate awas nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan nu boga harta kakayaan pun sama ulah sombong asa aing mah jelema kaya petangtang petenteng tengah hargaan nu leutik tengah hargaan kanu miskin eta kakak disebut kaya ge aya nu miskin benar nu miskin ulah ngalunjak kanu kaya butuh
Iya mah budak dole tuh imah aing doang di nusugih mah sawana salam tuh tingkat tanggi tilu. Tingkat pertama anak kotok, katilu anak berit, katilu anak manuk. Lalai meureun saya mah luhur pada mah. Ulah petang-tang peteng-teng. Najan kakak imah luhur, saha nu wancing ngepel jeung nyapuan. Budak jelema miskin. Berarti orang butuh kana jasa batur, bener. Sawahna loba jelema sugih, hektaran di ditu. Nu ngagarap mah moal manehna, batur. Berarti butuh karena jasa batur, saling membutuhkan antara satu sama lain. Nu boga harta ulah sombong asa aing boga harta, urang mah ngeun dititipan, nu pantes sombong mah Allah. Mantakan hirup mah kudu jadi doang tukang parkir. Tukang parkir mah gagah, can pernah sombong, loba mobil, loba motor, can pernah diakuan. Atau karena naon manehna konsepna diamanahan, bener. Contoh tukang parkir diamanahan motor, amanah minimal diraksa ditungguan. Kok mau bari di lapan mah keur nilai dunya beh, keur nilai dunya minimal eta bagus bahasa nu boga motor lagi ka manehna. Atau misalkan kieu keur diupahan ge sok menang leuwih geura bae canak bae cenah eta nilai dunya komo akhirat. Tapi ulah coba-coba andaikan tukang parkir dititipan motor mobil teu amanah dicokot ku nu bogana karik-karik spion leungit ban betus saha nu marah nu bogana. Urang pun sama Allah nitipkeun ilmu, nitipkeun jabatan, harta kekayaan sajabana di mana salah ngagunangkeun wajar ku Allah dicabut sebab boga Allah barah nu bogana. Bener? Boga harta kekayaan ulah sombong asa aing boga harta kekayaan geura lewatkeun heula kieu doang ngeunaheuna ieu. Deket deket jalan teh lah lumayan pan. Waktu buruka oh tai ya terus ya terus lamun diteruskan moal endah kak neuleun mobil bae ke jelema nu boga harta kekayaan ulah sombong asa aing boga harta kekayaan. Harta teh titipan ti Allah, urang mah ngeun dititipan ku Allah, benar. Nu mantak cek Allah kieu, cek Allah ya cek Allah kajalma kiai nu boga ilmu. Heh kiai geura beuli kariduan aing cek Allah dina naon dina ilmu nu geus dititipkeun ku aing ulah salah ngagolangkeun ilmuna cek Allah. Heh pajabat cek Allah geura beuli kariduan aing dina naon dina jabatan nu dititipkeun ku aing ulah korupsi ngajabatna cek Allah. Heh jalma sugih geura beuli kariduan aing dina naon dina harta nu dititipkeun ka aing ulah sok pelit tah hirup eta. Cek tadi jalma boga ilmu teu dibikeun sakabehna, harta kekayaan jabatan teu dibikeun sakabehna. Berat nu jadi jawara gagah teu bisa dikatakan gagah lamun eueuh jalma nu lemah, bener. Ulah sombong petang-tang petang Allah mereka gagahan dina awak urang teu neurak dikadek teu neurak dibedil. Jalma mah boga kelebihan kelemahan najan jawara gagah teu neurak dikadek teu neurak dibedil kumis segede pagar masjid misalkan jalma mah boga kelebihan kelemahan ka jawara tinggal jawara kutai mah eleh jawara ngalewat ka hareupeun budak leutik aya tai dilengkah pasti namanya gila iya cek budak leutik deh jawara kumis bes segede ban belaap ari tai dilengkah pan gengsi eta dia diteleg gue jeung tai dia ge pan kitu ngomong sawab saleter cek budak leutik ku ngayel deui kak ulah ngomong-ngomong diteleg wani mah tincak be tincak berhubung gengsi teu ngusap bitis langsung deh setek ngeun matana mah ka dieu gilaeun. Cek budak leutik ka atuh kami ge wani cek hate jawara dak jahaneut anyar keneh hinu modal doang deui. Cek budak leutik kami ge bisa nincak doang mah ari gagah maka kawani coba cokot set dicokot ambean kak diambean diletak panjawara oloan. Jalma mah boga kalebihan kakurangan, bener. Jawara elehna mah ku jurig sieun kana jurig mah atuh tengah peuting pamajikan jawara hayang ngising sedangkan teu boga WC na diburi imah jauh tengah peuting pamajikan hayang minta anter ka salakina keur molor teh ka anter nyeri beuteng ieu kumaha cek salakina endong aing hayang molor geura bae dia ka ditu geura ka jasieun kudu gablek ka wani pamajikan jawara mah kitu ngomong apa
geura kasieun embong hari kakak moal nganter mah kula kapaksa lah aing moal kabur neuk sing di dapur bae dia nu hade menuju dapur waduh kot kompor gas urut aing tadi bisi katincak oh geus mejur ti heula teh saya teh horeng ilmu jabatan harta kekayaan kagagahan titipan ti Allah urang mah teu pantes sombong jalma mah boga kelebihan kakurangan bener kunaon nu mantak teribikeun sakabehna ieu ku Allah supaya orang jadi naon hiji patokanana supaya orang jadi abdang syakuro jadi hamba anu banget syukuran ke Allah subhanahu sebab jalma mah para hadirin najan kiai kajabat jawara jalma sugih tesyukuran ke Allah moal ngerasa cukup hirupna bener loba kuari oknum penceramah teu sautik teu boga kaisin menta puluhan juta menta sakieu menta DP menta anu naon caramah pun tak penta dusun teu dipenta ge kege ngartikeun di ondang ieu ai geus mantakan dusun lamun aya kiai tukang caramah menta duit nu leuwih dusun nu ngondang teu mere ampura mah eta punten ngabejakeun nu ngondang eta nu ngondang aya nu dusun Kak lain di dieu lain ieu mah dengekeun nu dusun kumaha atuh nanyakeun harga ka kaula lamun jalma nanyakeun harga ka jelemana langsung anu nuk diondang dusun ngaranna aya ka kula ngawea assalamualaikum waalaikumsalam punten cenah kami ti panitia daerah dieu eta jelema pesengit mah beda na hate ge teh merean cek kula sabodo teh nanya punten cenah aya keneh nu kosong teh bulan mulud cek kula aya tanggal 3 orang Allah na kalender gitu tilu mah lain cenah pamika daerah dieu sok biasana sabaraha dibayarna la ilaha illallah cek kula Kak ulah sok ngomong-ngomong kitu jalma mah hayang leuwih bae moal aya cukupna teu syukuran mah dibere saki tungtungan geus doakeun sehat tepat waktuna insyaallah datang adapun masalah rezeki mah geus dibagi ku Allah moal sarua kabeh cukup kumaha nasib ngeun alhamdulillah nasib kula mah can pernah leutik gede bae dikitukeun ieu mah kanu dusun ilmu jabatan harta kekayaan titipan ti Allah teu dibikeun sakabehna ngeun anu dua mah dibikeun rata kakabehan ge ngarasakeun bejakeun nu dua mana nu dua hiji ka susah kadua ka senang ngarasakeun kabehan ge teu kiai teu pajabat teu sugih teu masyarakat ngarasakeun kanu dua kadang urang senang susah unggal poe bener cek masyarakat puguh kiai nu senang mah tuh tukang caramah bulan mulud pasti nama kitu eta cek saha ari eta 30 panggung mana ting duit nu lamun dibayar lamun gratis mah tekor naon aya caramah teu dibayar aya mata ngomong ge piraku aing cek masyarakat atuh teu piraku nu piraku mah puak di tiran aos ya iman lain ngomongkeun urusan ekonomi bisi nyangka ngeunah hiji waktu kula pernah diondang acara muludan moal dibejakeun lemburna bisi aya dulurna ima itibar eta hiji waktu ngawea tet biasa ucapan ngondang ngajanjikeun kumaha sih jalma dijanjikeun atuh bunga saki datang pas brak isuk-isuk tanggal 10 mulud kula caramah beres menang ti dieu 200 meter diudag ku dulur kayak saya cek dulu geus dibere encan cekula geus teuing lah nok isuk itu dohor mang aya acara cekula buru-buru orang hati mah henek iya atuh jelema ieu ngaranna ge salasa diundangan jelema teu ikhlas diundangan jakula lain jelema bener lamun jelema bener mah moal nganyar kejo ka dieu tengah peuting ai mah ngaji siar ieu ari ngaji mah ke kesepuan teh tiap minggu ari ngaji siar mah pan kudu kieu ieu terus eta lah kula cek dulur teh tungguan heula nya wayahna 20 menit mah eta kula nungguan tegablega isi doang nungguan duit horeng heueuh teu kebal beda datang teh jelema nu ngajanjikeun teh make peci ge lain deui Kak lamun make peci kieu leungeun kaburi menta hampura na ge beda hulu luhur geus datang kana bitis jelema susah tah eta eta musdeng deui pecina leungeun kaburi susah eta panyahoan pernah datang ka imah kula aya hiji tamu assalamualaikum waalaikumsalam ija kakak di mana yuk dilegok noong nak naon diuk kula manehna kakak nak minum naon ieu nak minum naon
Atuh di aya cai mah cai putih ngeun kudu mukakeun bae ngagawekeun. Tah, geus kagok Kang Seng. Enggak susah serikeun bateri. Aya naon ka cukula? Tah, jelema susah mah kieu, peci kieu, dagarot atel. Ngomongna ge kieu mimitian. Puguh kieu cenah tah. Eta jelema susah eta. Kamari anak kula tabrakan. Terus alhamdulillah anak mah salamet atuh syukur cukula. Ngeun ieu motor batu, atuh nu urusana, motorna ajur, atuh gantian ku kakak. Atuh lain puguh i problem masalah. Atuh puguh problem masalah di mana ge. Lain ieu musana teu boga duit. Lamun aya mah kula rek minjem bae 10 gram mah lo ilah susah ta jelema ngahutang mantakan bisi aya budak dieu neuk ulin ka imah kula ulah kieu pecina moal ditarima bisi dianggap susah eta ge kitu kieu peci kieu leungeun kaburi menta hampuran lagi lain deui ka hulu luhur geus datang kana bitis atuh lain deui tah mah lamun teh mah hampura eta mah abang lame biasa eta mah hampura bau cukula naon deui lain deui mah ieu mah hatur lumayan jeung nambahan bensin baiknya tadi amplopan acan awas ngomong ki rekam ulah ngomong lain masalah ekonomi ya bisi nyangka ngeunah bae ieu mah jeung nambahan bensin ke sesana sesuai janji ditransfer kana ATM lamun rek dendam ka kiwari 3 tahun ka lewat kabar carita ting hirup ting modar tos eta dendam kula diondang ka dieu datang deui hajatan mulun ieu ge aya kaderah dinya sugan bae panggih hirup ting setruk tos eta pasangka-sangka kan gitu pasangka-sangka kiai nunguna mah cek saha hidup ini dengan penuh sangkaan disangka nama pamuda eta bobogohan jeung bikang bogoheun 15 tahun celek kawin jeung babaturan horeng hargaan doang cenah nunguna mah meureun jadi pajabat pajabat boga jabatan boga gaji jadi lurah cek saha jadi lurah ngeunah gede keneh kiai bulan bulan mah gajina ge gaji lurah sabulan 4 juta ting nyampe ting teu mantakan hayang sugih ku pangkat lurah mah jang jauheun jauh jeung kiai kudu sabulan nungguan 4 juta kiai mah sajam meureun gitu meureun mah atuh lain perbandingan usul atuh emang iya pasangka-sangka cenah jadi pajabat tuh senang mah cek saha jadi pajabat senang lieur sarua liar mikiran rakyat itu geus dipaido pen RT mah teh aing mah dulu dia beri tetangga beri baraya jelema miskin teu kebagian BLT ari deung-deungeun batur sugih imahna jauh kabagean aya nu kitu aya ulah sok nyalahkeun RT ka karunya beureum ka RT dipaido bae mah RT mah ngeun amanah ti luhur ceuk ti luhur bikeun teh nya kasih ieu teu nyaho si ieu miskin teu nyaho sugih adapun geus dibikeun amanah ngaranna terkecuali teu nyampe ka masyarakat kakarak rempuk duruk imah RT nah pasangka-sangka kan cenah jadi jalma sugih nu senang mah meureun jah hayang ieu aya duitna hayang kendak hayang leumpang aya kendaraana ceuk saha teu bisa jadi patokan harta kekayaan nyin kasenangan aya jalma sugih imahna 2 tingkat anakna buser anakna polisi anakna jadi bidan kuari leumpang nama make itek setruk berarti harta kekayaan teu nyieun kasenangan bener berobat ke anakna cek anakna pak nu hade ieu barang dahar geus kolot deukeut ka magrib teh paeh ulah loba tinggal darah daging kolesterol darah tinggi hiji kanikmatan dicabut ku Allah diberi kering ajun amis-amis ulah kencing manis gula 2 kanikmatan kadu ulah mah 3 nu beri minyak-minyak ulah model kompor gas atau bae eta bae aya bae dieu laju naon daharna kitu bapak mah isuk-isuk kita incu siarkeun undur-undur bae paling jago cacing kalung gerage pakaya bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong barang daharna undur-undur paling jago ngadahar bubur eleh keneh kunu miskin ari dibere cager mah mirasa aya jalma miskin imahna rewod aya ucing gelut ge rubuh anak 15 kuari kereuneuh deui eta masih beuki beh
tekaur nempel betus. Tapi cager nikmat tepira dibawa anak ka saung sawah 15. Eta saung sawah leutik dieusi ku 15 doang lini. Sok aya lini ka di aya. Eta lini aya tetanggaku lah ibu-ibu aya lini keur ngising. Atuh kaget meureun, ilu boh. Eta tai ngadadak digunting cepret beh. Lumpat ka luar manehna. Pohon ngisang sampai ka peuting. Tengah peuting salakina hayang ditepakan ngagelis amat neng jannati dibalikeun oh jatai cenah ieu. Eta anak 15 dibawa ka saung sawah teu pira ka dibere cager mah nikmat bae daharna mah mawa tutug uyah cabe lalap kacang sangu sapeuleup ditidian ku daging kebo mirasa keur cager mah mirasa bae tajal keur gering dahar jengdelan bau nyeri huntu dibere kikil liat ngalunjak ya teh keur gering mah sare nak beh tenang keneh jelema miskin eueuh pikiran jelema miskin mah nek sare kulimana los atuh di dapur sabodo di saung kotok jor teuing manehna mah jelema miskin anak 17 anak 15 eta jam 7 geus sarare kabeh can salat isya acan imah leutik pendung pindang bae dientep datang maling di dilu ku maling anjay bapak niradak iman anak malulu cenah imah kabur manehna lumpat ka saung kotok aya anakna lumpat deui ka kamar mandi aya anakna keur modal di mana anak di saung kotok anak di kamar mandi anak lumpat ka dapur aya anakna di jero panci nu leutik cek maling balik dak salah sasaran penting ieu mah gerageh pasangka-sangka kadang-kadang jalema sugih mah punten jam 3 peuting can bisa sare ngalamun kunaon aduh mobil ieu can setoran nu ieu can datang nu ieu tabrakan lieur mikiran dunya teu dipake ibadah lain teu meunang boga dunya ulah ge di bawah kana hate akhirna timbul penyakit stroke pemikiran pakaya mantakan punten kadang-kadang teu sakabehna ya jelema miskin mah jarang boga penyakit stroke jarang paling jago asup angin naon obatna dikerok keluar angin turap berem cager kembung beuteng ngulub mantang geus kitu ngapluk langsung dibekokeun buak cager eta geura pasangka-sangka hirup maka isuk-isuk kasenangan katenangan mah eleh ku jelema miskin eta nu anak 15 jam genep keneh geus sareureuk kula penasaran ditanya ku kula indungna teh ari teh nya seri naon pugu mah nya ku aya bae heuh kami atuh bapak barudak pan kitu nyebutna ka salaki bapak barudak atuh eta salaki cenah ku aya bae sare teu make calana sedangkan aya ucing pakai bola bekras ku ucing atuh kami seserian anak 15 ku kitu bae geus bahagia senang tapi kadang-kadang jalma sugih mah jam 8 isuk jam 8 ngalamun kunaon kakak aduh aing mah incu can meunang undur-undur la ilaha illallah harta kakayaan teu nyieun kasenangan nu mantak ieu Indonesia kunaon bencana teu eureun-eureun tsunami gempa longsor bertubi-tubi musibah bencana datang ke Indonesia kunaon hiji di antara nu ngajadikeun sababiah datang ke Indonesia musibah karena penduduk Indonesia teu loba syukur ka Allah nah molototan terus mana bukti terloba syukur datang hari kemerdekaan 17 Agustus lain tah diisi ku pengajian lain tah diisi ku dikir ku istighosah ku ngadoakeun para pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang agama wali-wali Allah para habaib para ulama akan tetapi loba mayoritas oknum penduduk Indonesia diisi ku dangdutan ku jaipongan panta boga otak akur-akur ge kuari kakak 17 Agustus goyang terus ya memantak musibah kurang teu eureun apakah salah aparatna ulah waka nyalahkeun aparat salah kiai atuh komo deui ulah nyalahkeun kiai aparatna meredak ieu ngajadikeun sabab yang musibah korupsi bae ieu ngomong korupsi ge urang can jadi aparat
gerak ge. Urang punten karak nimu duit 10.000 be di jalan diingkeun apa dicokot tuh ulah beungeut rampok bapak ngomong cek kiai ulah pake leungeun jak kudu tanggung jawab make suku pan lain make suku namun dicapit set dikikeun asupkeun ngaranna saruha bae tah mah karak 10.000 atuh komo oknum pajabat nu dolim ka rakyat neula duit ratusan juta miliaran ngajan kula ge atuh dirampok gampang rakyat mantakan ulah waka nyalahkeun batur hayu fa'tabiru ya ulil absar itibaran heula nu aya dina awak urang gampang nyalahkeun batur hirup mah jangan polongo dong kalian urang mah pan polongo kasalahan batur mah dikorekan sampai ke terus bae tapi kesalahan sorangan jojong bae teu mikir-mikir polongo urang di mana ari cileuh dina mata batur mah ditunjukkan ku manehna ih dia cileuh meuni gede horeng nu manehna sede peureub kunaon musibah teu eureun dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas tiap cara mah diomongkeun sebab geus kabuktian di zaman kuari PR ti kolot kula ulah bosan-bosan ja buktina kula diondang bae berkah kolot ja sebenarnya mah ngaco cara mah kieu bae aneh ngarondang bae mantakan jalma mah sukses lain ku ilmu lain ku paur jabatan lain ku harta iwal tido akolot jeung guru sakitu nu karasa ku kula lamun ngadengkeun ilmu tadi lain nganapikeun kana ilmu jang jauheun hayang bisa kos kieu tapi lamun cekolot nurut insyaallah mantakan PR pikeun urang di mana guru nitah bener-bener nitahna kolot nitah bener-bener nitahna ulah sok endung najan teu bisa sabab naon lain masalah neuleuh pangabisa urang neuleuh kadaek anak moal pati-pati kolot nitah lamun teu jeung ngadoakeunana sakitu terus ya idza dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan di mana tsunami di mana-mana gempa di mana-mana longsor di mana-mana banjir di mana-mana bima kasabat aydin nas atas perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab nu mantak musibah datang teh geus loba nu ngondangna ieu cuaca kuari pan geus teu bisa diprediksi ku bahasa baheula mah cenah lamun bulan September hujan datang bae Maret bahnya kuari mah barat mah erot terus bae tah bima kasabat aydin nas atas perilaku satu makan nangka semua kena getahnya mantakan punten ulah sok diajak ibadah ngardul imah diajak ngaji ku kiai pamuda mang hayu ngaji yuk mempengker ngora ke bae ka geus umur gocap ilaha illallah syababaka qabla rumika mempengker ngora ulah nungguan kolot ngan di antara nak nu mantak musibah teureun-eureun ka Indonesia bencana balai di antara nak nu ngondang wasakatal alim wal umara loba oknum kiai oknum pejabat aya doraka diingkeun bae ridho kana hal maksiat jinah dilindungi dangdutan merajalela dilindungi bang emok rentenir riba tiap lembur kadang-kadang oknum pamajikan kiai ge itu bang emok nah benang dia penting ieu mah terus geus lagi ngomong ieu kaciri kak nu boga hutang bang emok mah mage tiungna ge nyengsoh atuh ulah diendahkeun teteh kaciri jasa punten mah kula lain menang request naudzubillah kula mah hanya nyampaikan awas para kiai ulah merkosa masyarakat titah nurut urang mah tugas nyampaikan nurut jeung henteu mah kumaha Allah hidayah taufik boga Allah geus nitah mah teu nitah nu hak atuh hakeun nu batil-batilkeun adapun masyarakat nurut mangga alhamdulillah teu nurut sabodok nu penting gugur kewajiban supaya ulah dayus bener mata ngomongnya bener cek tadi konsep hirup lamun hayang senang mah kudu loba syukur sakitu eta jalma nu ngahutang bang emok karena naon karena tersyukuran ka Allah cenah kula butuh moal aya anggesan uji ka butuh mah bener karena dunia mah tempat riwuh moal manggih ka senang butuh cenah puguh jelma tersyukuran salah kitu tukang tani hayang meuli inopa ulah sok leuwihkeun teh ja buktina ku teh menang ti sumpah bebek kemis sumpah nasabah kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji
giliran datang dipentak malabur pan Allah. Anak jadi sasaran. Ceng, lamun aya motor bikang. Aju mega pro lalaki bejakeun emak eueuh. Neuk ka mana emak? Neuk ka dapur. Neuk nyinaon? Neuk nyumput ya sieun. Teu kebal datang. Assalamualaikum. Salam. Aya emak ceng. Eueuh. Ka mana? Ka dapur. Kuriraha keur tadi. Berarti aya. Atuh aya tuh nyumput tuh. Ih, atuh nurut budak leutik mah jujur. Udah sok deung. Moal tenang kak ibadah ge boga hutang mah moal tenang. Urang bae ge nu teu boga hutang. Andaikan eta hayang ibadah salat husu hese komo boga hutang bang emok. Salat maghrib inget terus. Usoli pada maghribi salasa. Oh, salasa. Rebok sapoe deui. Cocok beungeut anu kari itu tah. Terus ya. Kula menyampaikan punten. Dina riwayat Isra Mi'raj Rasul hiji waktu papanggihan waro'a rojulan. Rasul ningali hiji lalaki. Punten. Lamun bahasa Arabna na kita dardir kula mah geus Sunda beh. Tah, dia bisa lah loba guru ya, bisa ngomong ya. Geus, di dinya bahasa ningali lalaki ngan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Berbisa lalaki awewe benang. Rasul hiji waktu manggih jalma anu disiksa luar biasa. Kayaan jalma tersebut teh disiksa keur ngojay dina wahangan getih bari nyaplokan batu. Rasul naros ka malaikat Jibril, awas iktibar pikeun urang, pikeun jalma nu ngarora khususna nu boga ilmu. Rasul bae ge nanyana ka malaikat Jibril, lain sifat bodohna Rasul takdiman di Jibril. Ari urang ku beda ngarasa bisa, aya keneh kolot. Adigung gede hulu, molendah. Tadiman ka kolot, masrakeun. Jibril, ari eta teh saha? Jalma nu kumaha di alam dunia anak kalakuan naon nu dilakukeun anak jakurosa ieu disiksa anak ngojay dina wahangan getih bari nyaplokan batu. Oh, cek malaikat Jibril, qala hada mislu akriba Muhammad, jalma nu kitu teh umat anjeun anu sasapoe di dunia na teu kaburu tobat tukang ngalebokan barang riba. Nah, mantakan doakeun nu boga hutang singgera kabayar, amin. Geus kabayar ulang ngahutang deui. Moal aya tungtungan eueuh bejana sugih ku hutang. Nu penting mah teteh hirup masukuran ka Allah, imah teu bocor, anak kaparaban sacukupna, salaki jeung pamajikan teu pasea atuh geus. Ulah sok leuwihkeun. Jabuktina hutang acak-acakan teu kabayar, imah acak-acakan bocor, anak teu kaparaban, anu jendol jadi sasaran, salaki jeung pamajikan teu saeutik, pasea rumah tangga pisah gara-gara hutang. Benar. Ulah bener-bener kakak ge sarua lalaki. Nah, tenang Bu, karunya bikang bae ya. Naon aya penyakit di zaman kuari loba. Dipentak ku pamajikan mah anak hayang jajan, dipentak meuli jeung dahareun mah, dipentak jeung sasapoe deungeun sangu mah hese bae, giliran jeung judi selot bebelaan hutang. Nah dia kolot mah moal ngarti meureun i usim kuari. Punten, urang moal ngarti mana kolot mah teu ngartikeun urusan HP. Ngan pikeun PR kakabehan Indonesia loba kiai, loba pasantren, tapi nomor hiji judi Indonesia. Miris pan luar biasa acak-acakan anak cina beuki teu maido ka beuki mah didorong ku setan ieu kana maksiat mah ngeun pira ku rek kieu bae engke deui neuk nungguan paeh umur mah ting isuk ting sore sedangkeun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang ajal manusia cek Allah teu bisa dipundurkeun sadetik-detik acan, teu bisa dipajukeun samenit-menit acan, cek Allah kudu paeh mah paeh keur main slot ge. Teu saeutik loba bunuh diri gara-gara hutang bang, benar hutang slot. Cina kula meunang mimitian, atuh pikir ku logika di mana ge supaya resep mah dibubung heula. Nah, ada cari cing main slot tah. Mantap ngomong geh kula pernah kejadian hiji waktu aya orang daerah urang udah mulai bijakeun bisa dulurna nya ieu itibar aya hiji jalma mau motor NMAX ti Tangerang gawe geus boga anak dua eta ti Tangerang mana hayang balik teh nyiar tempat bunuh diri hayang nu tempat senang tenang jeung ulah kanyahoan kusaha
eta nuturkeun motor geus ka Menes Kalabuan ka mana sampai ka Kamalimping datang ka PKS balik di Kajalupang tengah puting nyar tempat hayang bunuh diri ku sebab hutang judi slot datang ka Jalupang deket Polsek ngopi heula di warung manehna tah geus kitu kumaha nanyakeun pasantren eta mah aya hidayah taufik ti Allah kumaha geus kitu di dieu cenah aya pasantren teu atuh loba aya Abah Haji Ubaidillah Ciatul almarhum aya Haji Nasir aya di Perweh aya di Rajawana loba ayo aya kana di dieu aya cenah di Ciruji saha Haji Busro ongos kadinya cenah hidayah taufik jam genep datang eta horeng kitu jalma anu hayang paeh mata geus teu puguh duluan awak geus teu paruguh eueuh beta mah pikiran hayang paeh beuh deui jak kunaon balik sieun ka anak pamajikan isin ka kolot kitu keneh sabab geus ngadua kalian tapi hidayah taufik dipagahan terus-menerus asup eta mah masih kena kesempatan akhirnya manehna mondok sampai sabulan kurang lebih nenangkeun awak manehna dirinya aman lempang di ka kota teu nya kuari teh hirup ting paeh eta masih mending hidayah ieu teu saeutik loba geus frustasi hutang judi online akhirna bunuh diri di antara nak ngondang musibah ka Indonesia loba oknum pajabat aya doraka diingkeun bae anak batur mah nu maling kotok dikekeyeuk 10 tahun di penjara 15 tahun di penjara nu maling embe giliran manehna nu jinah nu korupsi nu maling nu ieu itu nu nembak diingkeun bae mana buktina kuari tangkot huwa iblisun sawa setiap jalma alim jalma ngarti kana bag-bagan agama oknumna tapi kunaon tunggul di parud catang dirumpak tai diacak-acak nu halal dijin haram nu haram dijin halal nu hak dijin batil nu batil dijin hak nu penting cocok podol kausian teu mikir haram jeung halal nu kitu geus nurutkeun hawa nafsuna lamun aya sampai ka maotna teu tobat ketika pulang ka rahmatullah maotna paehna dihijikeun jeung tangkorak iblis naudzubillahi minal hiji nu ngartina geh beunang nu kadua wa kullu sultanin la ya'dilu bisultanihi huwa fir'aunu sawa setiap oknum pejabat tidak pandang bulu jabatanana ti luhur sampai ke handap teu adil teu amanah dina jabatanana satacan meunang mah ngaur-ngaur janji kesana kemari rek nyah ka wong cilik nyongcrok di jadi wong licik bu satacan meunang mah ngaletakan jubur kiai minta doana doakeun kula nya supaya meunang kengis menang mah eta imah majlis lah rombeng kitu dirubuhkeun ieu kobong lah teu pantes dirubuhkeun imah ge dirubuhkeun geus menang mah ditanya ku kiai dibangun moal ngarubuhkeun doang lamun aya oknum pejabat teu adil teu amanah sampai ka maotna ketika pulang ke rahmatullah matina dihijikeun jeung tangkorak Firaun naudzubillahi min dalik dua deui nu katilu wa kullu ghaniyin la yanfa'u bimalihi huwa qarunus sawa setiap jalma sugih katakan jalma mampu oknumna tapi kunaon pelit-pelit merek hese di patil lele di kebon jahe sodako pahare-hare jalma kitu kudu ditek urunan mulu dan dipeta ku panitia 100.000 200.000 kadang 3 bulan kena 2 bulan kena 1 tahun kena ngomong-ngomong temampuh aya nu dipenta 100.000 200.000 temampuh aya jang mulu dan aya jelema nu mana jelemana nu mantak Islam teu maju-maju hiji jelema kaya pelit kadua jelema tegableg nak loba omong atuh anggeus tambah gerage pan biasana nya jelema kaya pelit dipenta ku panitia tia biasana dimentaan sadi di RT tah panitia ya RT biasa di nukulan teh mah da dipentaan ku RT datang eta sa RT kanu jelema sugih teh ngan pelit cek RT teh assalamualaikum Waalaikumsalam ih jaka KRT diuk manehna aya naon teh nginum moal nginum atuh aja nginum mah lain pugu urang rek mulu dan cenah ieu malam ngerebol laju di mana gitu cara mana atuh budak deukeut di Majarsari lanja tetangga mah garagah bu korina ge internasional segala macem aing mah teh deukeut bae lah berarti murah burung sarua bae deukeut ge mah contoh laju ndek masa baraha ieu cenah urunana cek jeung masuk kita 100.000 geura ka ngasupan ku ari teh
dia mah dong teh percaya ka aing bae pan kitu ngomongna pan aing mah jelema sugih deuleu tuh mobil aing motor aing sawah aing deuleu cuk RT atuh kadeuleu ku aing ge ieu aing mah engke bae ulah kudu dimangmangkun kege mayar lain masalah engke bae kitu ieu Kak pan kakak ieu jelema sugih picon tahun nu miskin minimal ngasupan beh ari kakak ngaku mah jelema sugih oh burung ari kitu mah ngasupan heula nya keungeun aing mah pasti mayar tah 10.000 bae heula nya sampai kaberes muludan 100.000 bae tah eta datang deui RT ka jelema teu boga ngeun loba omong pan alabatan jelema sugih miskin eta jelema sugih pelit geus mah teu boga loba omong pan anu kieu tah urunan teu daek gawe ngedul maido bebeuki giliran ngariung mah dibawa anak dalapan datang tah Assalamualaikum cik RT Waalaikumsalam iya RT naon muludan sabaraha 100.000 tah panyakitna kieu ya nu pertama panyakit lo ngomong ari batur enggeus encan nah hiji tah panyakit eta cik RT enggeus aing mah teu percaya dua tah geus teu percaya ka RT mana bukuna tilu naikeun buku tah bukuna gara duluan cik RT henek meureun nah di duluan kumaha tetep setengah jam nangtung BRT cangkeul teh bari nginum-nginum acan nek mau cik RT tenang bae pas kabeneran kadeuleu dina buku teh jelema sugih nu mere 10.000 pan aya bae tapi omongeun eta curug jelema miskin meuni lempeng kana irung RT naon cik RT kaget aing mah teu ngarti ieu kasih ieu imah mah 2 tingkat mobil 4 motor loba lihat sawah ngayapak tapi kunaon mere buludan 10.000 aing mah teu ngarti teu nyaho aing cek RT ngilieur aya 3 kali biasa stres urusan cek RT nek moal cek RT anggeus kieu bete nya cek miskin teh supaya urang ngeunah kasasa ngeunah ka aing ngeunah ka sia pan urang mah tadi teh nya dulur ieu teh lamun urunan gede meureun aing bisi dudu sombong ria takabur bau segala macam yang ngomong geus doang abuya bae buaya lain buaya tambah ari kitu mah atuh leutik aing isin ka batur ari mah supaya sarua jeung batur bae dicirikeun ti mimiti buku lobana 10.000 atuh aing ge moal jauh ti batur 10.000 bae nu penting mah ikhlas eta ngomong ikhlas meni nyembur kana beungeut RT beuh cek RT dah hujan tanawan ngeun bau jigong ieu punten urang mah salah total salah besar kesalahan umat Islam khususnya orang kuari di mana kesalahan anak oknum umat Islam dipentak muludan dipentak rajaban 100.000 muludan dipentak ku panitia 100.000 ngomong-ngomong temampu anu yakin hakul yakin dijamin syafaat ku Kanjeng Rasul ngomong-ngomong temampu ari anak mah dibelikan hate motor sajabana wani ngajual sawah wani ngajual kebon kamana eta otak nah mototan padahal HP jeung motor teh can tentu bakal nulungan kanu jadi kolotna bener ulah coba-coba teteh jeung kakak ahli ibadah tarang pitak urus sujud leungeun kobok urut ngalaudu tahajud unggul puting biak sajadah 3 digegelan meureun tapi anak doraka dibelikan HP misalkan contohna diingkeun bae anak teu ibadah dibelikan motor diingkeun bae anak naon dak ieu doang viral teh kori diimbat ku lalai iya bejana ya duker metuk ya anak maksiat diingkeun bae anak doraka diingkeun bae ridho anak doraka ku sabab ngarasa cukup ku ibadah manehna ulah ngeunah-ngeunah mantaroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih man siabil umum cek santri mah waman wama wal tusawi madukir wa hakadadu inda toyin suhir sahabai jalmana boga anak ninggalkeun anak atau ditinggalkeun anak kaayaan bodoh dina bag-bagan agama anak doraka sabodo anak teu salat diingkeun bae anak maksiat diingkeun bae maka sakabeh dosa nu dilakukeun ku anakna ditanggung jawab kudu jadi kolotna lamun aya oknum jalma sugih pelit tedek nasorupkeun kana jalan kahadean hartana lamun teu tobat inget ketika pulang ke rahmatullah paeh ngaranna dihijikeun jeung tangkora korun naudzubillahi min dalik nu terakhir 5 menit deui wa kullu fakirin la yasburu bi fakrihi huwa kalbun sawa ieu nu lebih ngeri setiap ulah berbalik sudah rusun ya can didoaan setiap oknum jalma fakir termasuk jelma miskin tapi kunaon teu sabar dibere kapakiran teu sabar dibere kamiskinan ngomong kieu kutung teuingeun i pangeran perasa aing mah dah
aing ngaji ku ngajina cicing di Islam 18 tahun, anak geus 8 iju 12, kunaon ibadah ku ibadahna tapi miskin jeung fakir bae. Jabatur ge parangsa teu ngaji teu salat teu ibadah, kajin imah atuh kajin imah. Kabeli sawah, kagok aing perhitungan di pangeran ka aing mah moal salat moal ngaji. Lamun aya nu kitu wajib syahadat deui, musyrik. Urusan rezeki mah geus ditangtukeun ku Allah. Sifat Rahman Rahim Allah dunia mah bager. Urang Islam kafir beh bolongkotan lain Islam di rizkian di dunia mah ku Allah. Ulah bangga misalkan di dia aya jalma Islam telok ibadah, dunia na loba, harta na loba, tapi dunia na loba teu ibadah. Nu kitu mah hayatun istidrojiyah, hirupna hirup sungku nanti Allah. Cuk Allah geura beakeun pangkat jabatan di dunia, beakeun harta aing teu tobat mah nalangsa jadi nilai neraka ngarebek kabeh. Lamun aya oknum jelema fakir, jelema miskin, teu sabar dibere kapakiran, teu sabar dibere kamiskinan, andaikan teu tobat ketika pulang ke rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkorak anjing, naudzubillahi min dalik. Kaharti ieu kaharti. Alhamdulillah kita di ge kula nungguan kaharti. Ari geus kaharti manggeusan bae. Ulah beubah-beubah ieu kakarak ge tanggal sabaraha kuara kula geus ouhan jagisuk neuk ka Cibaliung pan kudu sare meureun dasar nu maturan. Kaharti alhamdulillah geus ulah baralik tapi na can didoaan kula can minta hampura ulah geura baralik sebab saki ge meunang doa. Awas khud masofa wada' makadar, ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif. Ibu bapak candak sanajan kaluar na tina liang tai kotok, kaluar tina liang tai bebek, ari endog mah cokot. Syarat bebek jeung kotok na boga sorangan ulah boga batur ngaranna meling endog. Tapi sanajan keluar tina liang atai keluar tina awak abdi budak kamari sore jelma fakir jelma dhaif keur bener nak mangga candak seolah-olah hidayah taufik ti Allah. Tapi sanajan keluar tina oknum abuya huluna diudang segede ban Vespa ari ngajak doraka mah ulah dicokot. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiah maksiat ka Allah. Najan kolot najan guru nitah doraka mah ulah diturut ngeun hargaan bae pangkat kolot jeung guru. Nah bodoh-bodoh geh kolot urang, bodoh-bodoh geh guru urang, lir ibarat Quran buruk. Ari Quran buruk dibaca mah teu bisa ngeun dihargaan mah kudu dicekel geh kudu make wudu. Tah kolot guru ge sarua bodoh torek lolong geh tetep kudu hargaan pangkat kolot jeung guru. Nah tasaki bae billahi hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.